Breaking news hari ini, turnamen AOV berhadiah total 7M. Main AOV dapat 7M! 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 Main AOV dapat 7M! 7M! Main AOV dapat 7M! 7M bro! 7M! Garena AOV, game mobile nomor 1 se-Asia. Main bersama temanmu dan menangkan turnamen berhadiah total 7 miliar rupiah. 7M! 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 Garena AOV, mainkan sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Breaking news. Abdi Muhammad Baisal Korni, kelas 11 IPA. Dina kesempatan ieu, abdi hayang ngahaturkeun berita anu matak hibur nyata Garena ngadamel turnamen game AOV anu hadiahna 7 miliar. Garena rupina teu ngawadul dina ngagedekeun game Arena of Valor di Indonesia. Sanggeus promosi anu ageng di segala rupa media, ayeuna Garena ngayakeun turnamen AOV kalawan total hadiahna 7 miliar. Jumlah total hadiah ieu mangrupa gabungan antawis 2 turnamen anu sifatna boga skala internasional jeung skala nasional. Kanggo ngagedekeun skala nasional anu namina Battle of Valor, total hadiahna 1 miliar. Sedangkeun kanggo skala internasional anu totalna 500 US dollar atawa 6,7 miliar. Garena oge mengklaim lamun peunteun anu diasongkeun mekendeng ngagedekeun AOV minangka game kalawan turnamen anu hadiahna total pangdagna di dunia. Nyondongna kompetisi mobile berstandar internasional di Indonesia anu mangrupa wujud komitmen Garena kanggo ngahadirkeun panggung mobile e-sport dunia ka Indonesia. Pasalna di dunia internasional, game besutan Tencent ieu anu atos sukses ngayakeun turnamen-turnamen akbar anu diaturkeun ku puluhan ribu tim serta ditonton jutaan penggemar. Serat Garena dina kateranganna Sabtu 2 September 2017. Sakitu bae berita anu abdi haturkeun, dugi pendak dina breaking news selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.